lamun urang ngadenge Ki Umaran Calang Ki Umaran Calang ngeunaheun kadengena eta dongeng kunaon eta ku ibadah bae lebaran maleman takbir pamajikanna marah ka Ki Umar batur mah naon ieu balik ti masjid teh magrib deuleuh batur kunaon cek Ki Umar batur mah teh geus beujit bandeng sagala kadanan meuli selop meuli sagala rupa batu meuli bale bandeng tuh batur mah nya daging nya bandeng nya totongkol ieu mah di masjid yang ngegecek bae geus balik ka ditu pamajikanna meureun urang Cisoka meureun ngomongna kos kitu jasa aja oh cek Ki Umar Rancalang teh emang hayang bandeng atuh lain hayang kitu kumaha isukan mun datang ka dieu tetangga dulur anak incu mah nya urang teu boga lauk-lauk acan tungguan atuh sakedeungnya tungguan ye kakak dek ngajala pan dihareupeun imah hayang lauk naon hayang lauk totongkolnya totongkol bra set dihareupeun imah buru kana bakul sabakul totongkol bandengnya sekali di ngajala truk sabakul bandeng geus bawa ka ditu urusan tak kieu tuh batur mah takbir tuh pamajikan urusan bandeng rasakeun tadi ge coba lamun sia teu marah mah isuk ge bakal loba nu mawakeun ka dieu coba ge isukan moal katampung bandeng totongkol daging dasar sia mah emang kos kitu hayang riweuh hayu batur mah takbir atuh tiga jam eta kunaon eta nah ieu teu percaya ka salaki ahli ibadah betak lamun salaki di masjid bae ulah dicarekan ka aja teu kabeli selop ge mang zikir bae nya mah tuh tah eta zikir bae Ki Umar Rancalang bisa ngajala di hadapan imah coba isukan orang meuli jala ngajala di pasar bae tapi orang mah ulah di hadapan imah can bisa di hadapan imah bisa ngajal hadapan imah kunaon eta ulama na bener-bener anu ngahirup-hirup sunnah Kangjeng Nabi anu bener-bener ngamalkeun naon petuah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti eta kos kitu Gusti Allah nu agung